Mitra Anu Mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Belung. Ye dongeng karangan Watatang aina nincak bagian ka 31. Dongeng masih kene tarung antawi Salim sareng Jakaria. Gitu. Terus ngawitan para mitra tarung perebut gelung ya ngawitan rame pisan. Atuh kasugeri kaum dangu mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ye dongeng nu judulna Tarung Perebut Gelung karangan Watatang. Bareng jeung doyongna awak Salim, leungeun kenca teu kanyahoan ngabanting puhu ceuli. Cebrod dari deug Jakaria jadi ngadalideug. Tidinya dipino palebah bobokongna disepak. Cebrod juralit bleg Jakaria ti beubeut. Biritna titeuneut kana batu kuat ka ngaheungeut. Atuh geus teu katingali kitu mah Salim nyusul tepus. Beungeut Jakaria disepak, cebrod jungkel Jakaria nangkarak bengkang. Dirinya dipino deui dadana ditenjrag mangkaning. Dampal suku Salim jebrag nyabadag. Deg, Jakaria ngaharekang bilirna nyengir. Deg, deg, dampal suku Salim terus nenjragan dada. Barang kati kali nenjrag gakak pegelang suku Salim ditewak. Sarta dijongklokeun ka tukang dayagdag Salim ngadayagdag. Korejat Jakaria ngorejat bari ngarawel siku-siku. Sanggeus karawat sabrutna rajang bari nyudukeun congo siku-siku dibarengan ku sora nyentarkeun. Celeng Salim teh eleh rikat manehna ngejat ka sisi bari nyodokeun bari suku nyodok bedog nu ngagoler dina taneuh. Belesur bedog ngabelesur kep disangap. Corelat Salim ngacorelat kabelah kenca. Meh bareng jeung malikna Jakaria rek nyusul tepus ngabanting tarang ku siku-siku. Hiu plep Salim ngalalpkeun sirah. Teu kanyahoan bedog Salim ngolebat ti gigir. Hiu plek srat. Seseukeut bedog nimpah kana pigelang leungeun. Krejet. Jakaria ngarejet. Keur kitu ditimpah deui plek kuprak siku-siku murag. Plek plek bedog Salim terus ngahanca leungeun. Atuh Jakaria ngarasa ripuh leungeun nu katuhu gudawang getihna nyarak celakan. Deg darita Jakaria ngacungkel sabab dadana ditejek. Tapi teu lila Jakaria ngorejat deui hudang. Hanya ka Salim leuwih kesit luncat ka sisi. Bareng jeung kitu bedogna teu antepan ngulawit. Kalawan para mitra sadaya teu bisa katolak deui. Seseukeut bedog nimpah kana walikat. Plek krejet. Jakaria ngerjet. Malah awak rada melenting keur kitu teu dibere ampun deui. Bedog Salim mino kana tak-takna. Plek. Aduh. Jakaria ku waktu ieu ngagoak. Sabab bedog Salim nanggal pisan, jarijeg. Jakaria jajarijjegan. Sakitu Jakaria geus mani getih keur Salim tambah garang. Leungeun Jakaria nu beulah katuhu, palebah pigeulangna ditimpah deui leuwih rosa. Siet plek tobat. Jakaria ngoceak terus ngaberengbeng lumpat. Bari nubruk muridna Salim kuat kating jarungkel. Gorowok Salim ngagorowok. Nitah ka baturna ngaberik Jakaria. Nu maksudna Salim Jakaria terus diparagat kenyawana. Susul euy, tewak euy, pokna dibarung ku amekan ngahegak. Atuh beretek murid-muridna Salim kabeh ngaberik Jakaria. Nu lumpat mapai-mapai sisi kebon terus anyog ka sisi Cimanu. Sabot Salim keur ngalieuk teu kanyahoan nyidar sih nguat-nguat maneh ngaberetek lumpat. Teu nolih kana layo nu jadi nini jeung aki. Sedeng murid Salim ngaberik Jakaria nu teu sakumaha lila. Jakaria ngaraneg sisi gawir Cimanu. Manehna ngarasa bingung pingejateun. Cicing pasti beunang, rek lumpat eueuh panglumpatan, sabab meped ka sisi gawir. Dina kituna Jakaria ngaluas-luas maneh ceuk pikirna. Beunang pasti moal boga umur kadangkala pada nyaracag. Akhirna jeleng harita Jakaria luncat ti pasir terus ngagejebur ka Cimanu. Atuh murid-murid Salim teu bisa kebat antukna baralik deui. Sedeng Jakaria maduka kumaha nasibna sabab teu katingali muncul deui. Tapi ku timur murid-murid Salim pasti Jakaria korban ti lelep. Komo kitu ragana geus ruksak jabaleungeun nu katuhu palebah pigeulangna aplek-aplekan taksiran uratna pegat. Kumaha weunang si begut ading? Cek Salim bari amekan ngahegak. Kesa ngoprot teu beda ti tasmani sabab jojoh patutunggalan sakitu lilana jeung rosana. Kumaha tak teu beunang kilanceuk? Ngan pasti modar sabab manehna luncat ka Cimanu. Mangkaning tidak gawir sakitu lungkawingna.
Ari si Darsi ka mana deui? Temal ading tuluy nanya ke Nyi Darsi sabab nyampak eueuh. Mabur sugan si Jabri ge. Bieu meureun sabau dewek ngalieu marentah ka Silai ngabrik subegu. Keun bae sakitu ge aing mah geus ngarasa katebus ka nyerian teh. Wayana barudak panggieunkeun lobang euy di sisi kebon keur ieu bangkaina si Ruminta jeung pamajikanana. Saromangkeun ka dieu sakalian. Cek Salim nitah nyieun lomang pikeun ngubur Bah Ruminta jeung masarna pamajikanana. Teu leleda harita keneh murid Salim genepan arinit ka sisi kebon bari marawa pacul. Sedang nu sejen ngagarotong layon kalawan teu sakumaha lila Bah Ruminta layonna jeung layon pamajikanana dikubur disalomangkeun. Teu beda tinggal ruang bangke sato. Geus kitu mah keur Salim ngarasa puas jeung lalugina. Harita cek pikirna moal aya di nu ngarintangan sanajan Nyi Darsih teu kungsi ka pimilik oge. Pasti bakal menang pijodoeun kanu sejen. Sedang dina kakejemanana leuwih ti ka tukang-tukang. Murid kabeh diparentah kudu ngagangsing harta bana rakyat. Atuh teu matak aneh lamun rakyat-rakyat nu lemurna deukeut ka panganyerkan Salim ngarasa takiwur. Ti beurang loba karingrang, ti peuting loba karempan, loba karisi teu kaop boga banda sautak saeutik. Teu ari balas digagang digangsing ku murid-murid Salim. Sajabat ti kitu teu kaop aya awewe anu ngora keneh digunasika dirina sacara dipaksa pirusa. Teu beda ti tabeat sato. Didinya papanggih jeung awewe didinya keneh digunasita. Saleuheungna lamun terus dikawin ku murid-murid Salim teu matak jadi korban teuing. Nu jadi kolotna tapi da mah teu beda ti ngadahar tibu. Geus beak amisna hampasna dipikeun kajarian. Atuh rakyat-rakyat nu deukeut ka panganyerkan Salim mah ku waktu ieu loba nu parinah kanu jauh sabab ngarasa sieun ku katelengesan Salim jeung murid-muridna. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cag heula urang tunda. Lalampahan Salim jeung murid-muridna nu geus tetela beuki dieu beuki jahat. Urang malikan deui perkara Jakaria nu tas jojoh patutunggalan begalan pati jeung Salim. Teu kungsi korban ngan awakna we caracad urut dihanca ku bedog Salim. Disangka ku murid-muridna Salima anu ngarudag mah pasti Jakaria korban sabab ngaragragkeun maneh tina gawir nulung kawin ka Cimanu. Tapi buktina panjang umur keneh bisa kumarayap mapai-mapai sisi Cimanu nu maksud jeung tujuan rek balik ka lemurna ka Cibedu. Sapoe sapeuting Jakaria ngadon cicing dina rungkun sisi Cimanu ceuk urang dinya mah di palebah ranca ucing nu loba batu tarengtong. Sigana teh top badak top maung teu mikirkeun sieun ku orai teu sieun tengah peuting aya caa. Ceuk pikirna tibatan kudu paeh dicaracag leuwih hade paeh ku sato berhala di eta tempat. Isukna kira-kira bada asar. Nu geus deukeut ka wanci magrib barudak awewe lalaki. Nu piumureun 10 tahunan ngadon arucing ucingan di kebon awi. Ting cerewet ting bertek kawantu keur meujeuhna resep ulin. Katamah-tamah poe harita kabeneran halodo. Keur kitu pucenghi saurang lalaki pakaian rarangsa jeung karucel bari lempang semuru mangieun. Si horeng Jakaria rek balik atuh barudak nu keur arulin ngadak-ngadak ting buriak lalumpatan bari ting jarerit matak pikahariwangeun samalahe nu cocorowokan majarkeun aya nu gelo. Atuh kolot-kolotna tarurun ti imah masing-masing sabab reuwas ngadenge barudak ting jarerit barang katingali ku sababaraha urang lalaki tatanggana Jakaria. Gancang pada muru sabab harita sanggeus Jakaria deukeut kaburuan imah ngadon rubuh taksiran geus teu kuat kulungse. Regenyeng kuopatan urang lalaki pada marayang dibawa ka imahna. Kabeneran Ibu Haji Saripah uwana Jakaria nyampak keur ngadaweung di tepas. Puguh Ibu Haji Saripah ngarasa reuwas ningali Jakaria teu puguh rupa awakna taratu. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Jaka kunaon maneh teh ieu Jaka? Cek Ibu Haji Saripah meniteu sirikna mangajerit. Pok saurang lalaki tengah tuwuh katelah mad tasib nyarita bari ngedengkeun Jakaria di tengah imah. Keheula Nyi Mas Haji ulah waka ditunyutanya. Pokna kabeneran Mama Haji Daroji namereng setos netepan asar kaluar ti kamar nyampak Jakaria keur pada ngariung-riung di tengah imah. Puguh we Mama Haji Daroji sakedapan mah ngaranyu. Astagfirullahalazim. Saur Mama Haji Daroji ukur sakitu bari masta kagogodeg
Gek Mama Haji Daroji calik gedengeun garwana. Geus kitu Mama Haji Daroji tumaros ka Mang Maddasim bari mencerong kana beunggeut Jakaria menipias. Di mana panggihna kita Sim? Kepenakna mah di dinya gedengeun rorompok. Birehna mah teh manguping barudak tinjareri ti kebon awi. Disangki ku Mang mah ya naon we atuh barang katingal ka dieu. Oreng jangjaka ngarumpuyu enggal ku barudak di parayang ka dieu. Temal Maddasim sajelasna. Ibu Haji Saripah harita inghak-inghakan nangis bari ngusapan sirah Jakaria pinukutana kebul. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Nah maneh teu nepi ka kitu-kitu na Jaka. Kolot mah ngomongan teh tananinya tapi sabalikna maneh teu nurut kana carita anu jadi kolot. Tah kitu balukarna ari jalma teu nolih kana atikan. Teu nampak kana papatah kolot akhirna nyangga panyiksa nu pola sorangan. Geus kieu mah pasti diri ilai ngarasa kaduhung eueuh tungtungna. Anyakal eueuh kendatna hasil tina ngalajur nafsu ngumbar amarah temahna badan sorangan nu katempuhan. Nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan ngaranna. Kolot mah beak-beak ngomongan ka ilai. Kolot mah loba karinggang ingis ku bisi rempan ku suban nu jadi anak labuh kulaku ragrag ku talaja. Coba lamun seug diri ilaing nurut kana papatah tinu jadi kolot. Cantang tu ilaing ngaranapan ruksak raga. Mama Haji Daroji seep-seep nyeksikan Jakaria nu kabeneran harita Jakaria rada leler sarta ngareret ka Ibu Haji Saripah ret ka Mama Haji Daroji tuluy cumarita lumengis di barung ku cimata ngalemereh ka gigir masihan daun celi. Mama mugi agung cukup lumur jemar sihapunten nu kasuhun rumaos abdi baha kana piwejan tutumut kana piburuk dikali mama kali ibu karaos pisan ku abdi kutan kieu jadi jalmi anu badegong kasepuh. Mama hapunten abdi mama. Segeruk Jakaria ceurik geus poho kana tangtungan dewasa ngadon ngaguk-guk teu beda ti awewe. Atuh Ibu Saripah kacanakeun nangis dewati rejeng salempang ningali kayan waruga Jakaria sakitu ruksakna leungeun katuhu paloba pigelang aplek-aplekan ampir sapat. Ari Mama Haji Daroji harita gogodeg ningal kana leungeun Jakaria kana pasti timuruna Mama Haji Daroji mah yen Jakaria bakatan padaksa. Kumaha tu Jang Haji tos kieu piraku bade diantep we jalan hawa tos ka Jang Jakaria. Manawi Allah ngeresakeun tiasa damang deui ku jalan tareka Jang Haji atuh ceuk Mang Maddasim. Nu maksudna mah perkara Jakaria supaya diubaran ku Mama Haji Daroji. Nya ari geus kieu mah kapaksa. Kuring kudu nareka hanjang Mang Tasib. Perkara nu ngadamangkeun mangi Allah nu uninga. Urang mah sakadar ikhtiar tareka. Cing ibuna pangnyokotkeun cai haneut jeung sugan aya lalamakan nu bersih. Kentong make dicengcerikan da geus kieu buktina. Ongkoh moal bisa walagri ku dicengcerikan. Sugan ari cager deui mah jadi perhatian keur dirina. Da nya kitu sakabeh manusia kakara bisa nyebutkeun yen cabe atawa cengek lada lamun geus kaasaan. Tai ge sugan we samodel ngadahar cengek. Saur Mama Haji Daroji. Atuh teu leleda Ibu Saripah ngoloyong ka pawon. Nyanak cai haneut kana baskom sedeng tatangana mah anu ngagarotong Jakaria pamitan baralik. Kitu deui Mang Maddasim kabawakeun ku nu sejen manehna ge balik ku sabab waktu geus nyedak ka magrib. Harita Mama Haji Daroji sareng garwana ngabersihan utatu dina waruga Jakaria kalayan dijian. Sedeng leungeun katuhu teh teu bisa katulungan kapaksa kudu diteuk-teuk saseret pigeulangna sabab aplek-aplekan. Nya harita Mama Haji Daroji nyanak bedog di kamarna gek calik gigireun Jakaria nu keur gegerungan. Amana kangen naon ngange nyanak bedog sagala? Ibu Haji Saripah ngaraos kaget sareng reuwas. Wireh Mama Haji Daroji nyanak bedog kalawan tos ditigas. Hapunten tos dilugas. Ibuna ulah reuwas-reuwas. Sakira teu luas ningali nama nyingkah heula ka ditu atawa meungpeunan beungeut sorangan. Ama lain rek aniaya atawa maragatkeun nyawa Jakaria. Auzubillahi min zalik.
ngan kapaksa leungeun Jakaria saseret pigelang rek disapatkeun. Astagfirullahalazim, kunaon ari amanah mane aku ikhlas naker. Teu naon-naon ama rek disebut ikhlas atawa teuing-teuingeun ge. Jeung tibatan aplek-aplekan kitu saterusna moal bisa nyambung deui samode sasari. Mana sinakeun saukur gudawang panima hampir sapat. Sanajan dokter ge moal sanggupeun ari kudu nyambungkeun deui mah. Nu mata cicing-cicing wae ibuna mah ceuk ama ge lamun sakira teu luas ningalana nying kaheula ka ditu Jaka. Ngapunten maksudna mah nying ka Jaka. Jaka ulah tema Jakaria sora semu peura. Kumaha lamun muka tuhu leungeun ku mama dipegatkeun sakalian mane pasrah. Saur Mama Haji Daroji tumaros heula ka Jakaria. Bujeng-bujeng bade disapatkeun mama sanos nyawa abdi ge bade diparagatkeun. Lillahi ta'ala tibatan abdi kedah kieu mah tema Jakaria Sumera. Auzubillahi min zalik. Nah ari mama kudu maragatkeun nyawa mah teu wasa sabab mama sieun dibenon ku Gusti. Ongkohan urusnya nyawa mah lain aman boga. Mohon mangga bae ama bade dikukum hage abdi mah pasrah. Ibuna yung kaditu unur heula tong ningalikeun barina oge. Mama Haji Daroji harita miwarang kagarwana supados unur. Atuh eukeur mah henteu luas kata mah aya piwarangan kitu. Koloyong Ibu Haji Saripah ngoloyong ka tepas. Gek calik dina kursi bari nungkupan cepil duanana. Sapertos anu Ali ngadangu gorowokna Jakaria rek diteuk-teuk leungeun. Cekes Mama Haji Daroji ngahurungkeun bensin, teras disengeutkeun kana lampu tempel teu disongsongan. Geus kitu mah, bedog nu sakitu nyempringna direrabkeun heula kana seuneu dina lampu tempel. Geus rada panas gerendeng Mama Haji Daroji mapatkeun elmuna. Tidinya leungeun Jakaria nu aplek-aplekan ditiup. Terus ngucapkeun bismillah sareng la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bari bret pigelang leungeun Jakaria sakaligus disapatkeun. Kersaning pitulung Gusti Allah, doa Mama Haji Daroji diijabah nepi ka Jakaria teu ngagorowok teu naon, saukur ngarajet. Tapi akhirna les Jakaria kapidara, sedang Ibu Haji Saripah nuju calik ditepas ngeleper, bari nungkupan cepil. Tapi geus sababaraha menit mah Jakaria teu kadangu itu ieu. Sangkian Ibu Haji Saripah Jakaria teu tulus disapatkeun leungeunna teh sabab kadanguna meuni jempling. Ibuna Mama Haji Daroji nembe ngagentraan. Kaha? Geus geura ka dieu ayeuna mah pangimotkankeun ieu Jakaria. Nah tos kitu amanah. Ibu Haji Saripah naros bari masih cimek blek keneh ditepas. Geus. Bohong geuning teu kakuping naon-naon. Saur Ibu Haji Saripah samarukna mah dacan beres. Tingali we ka dieu. Baler Mama Haji Daroji. Geus kitu mah nembe Ibu Haji Saripah kalebet. Gebeg Ibu Haji Saripah ngagebeg. Gereh ningaleukeun Jakaria dibungkus ku lawon. Sedang palebah pigelang di bulan kulamak bersih. Tapi ceun ka ditu caina keun ieu marek di ruang ku ama. Bari sakalian rek ka masjid. Ngan simutan kadinya sina sare tibra. Saur Mama Haji Daroji. Teras ngadeg barinya nyepeng bungkusan leungeun Jakaria nu meunang neuteuk saseret pigelang. Jerut Mama Jakaria lungsur ngaruang heula leungeun Jakaria. Tos beres teras angkat ka masjid. Ari Ibu Saripah sabada nyebutan Jakaria. Teras nyenget lampu gantung. Tidinya angkat ka jaman bade abdi. Para mitra kaum dangu. Kocapkeun dua poe ti harita. Dikersakeun Jakaria geus bisa turun kaburuan. Ngan dina sajero dua poe gawena hulang loba hulang jentu siga nu marung kaut hate. Sakapeung carindak-dak di barungku hate ngahlas rusras ka alam katukang. Waktu araya keneh nu jadi indung bapa. Sakapeung boga pikiran hayang ngejat tinu dianjerkan boga rasa ngariweuhkeun kanu jadi kapiua. Nyatana ka Mama Haji Daroji. Leungit kana rasa eta ras inget ka Nyi Darsih anu waluhu alam kumaha nasibna. Tas nampa panyiksa nu rosa ti Salim kasebut salakina. Ras deui inget kana kasauran ti Mama Haji Daroji yen boga itikad nyiwat nu boga salaki teh memang kacida salahna. Lah matak mandawa kana diri. Buktina ayeuna Jakaria tibatan Nyi Darsih kapimilik malah waruga jadi tanpa daksa.
sabab berat ngayonan Salim lain bantrak-bantrakeun jelema gede wawanen diwuwuh geus kagembleng pangarti ti guruna nu elmuna sabaning jeung guruna Tajudin katelah Bah Madrais kawentar jawara ti Gunung Linggaratu. Harita Jakaria keur ngajejentul dina Golodog bari antep ngumar lamunan guru tak Mama Haji Daroji keluar sarta nyauran ka Jakaria. Jaka kulan tema Jakaria si janu reuwas gentak ngalacat unggah ka tepas sarta nanya. Badai pikir saeunaon Mama? Moal naon eta mah katingali ku ama si janu antengna keur ngalamun teh. Jeung mapantes maneh ngajejentul dina Golodog. Tibatan ngajejentul teu puguh sok ka dieu urang ngobrol angguran jeung Mama. Waler Mama Haji Daroji geuk cali kitu deui Jakaria diuk pahareup-hareup. Teu lila torojol Ibu Haji Saripah nyanak bekong dieu si kucai teh ngebul keneh. Jeung sangu ketan hideung gereng sel ku kacang. Geuning Jakaria aya panyana ibu mah eueuh. Boro ibu mawa cai keur amanah we wungkul. Saur Ibu Haji Saripah bari nyimpen bekong jeung sangu ketan anu harita teh para mitra. Teu ka mana-mana Bu aya we di dieu. Tema Jakaria bari ngareret luk tungkul deui. Puguh ku ama ge kasampa keur ngajejentul we dina Golodog bari siga nu keur ngalamun meni antengna keur ngalamun mikiran naon atuh. Cicing jeung kolot bari jeung teu diharu diganggu. Dari kusruk-kusruk kana barang gawe atuh awak geus nyedak kasehat. Ibu Haji Saripah neuteup kana beungeut Jakaria nu keur melengu. Teu ngemutan naon-naon Bu nggaduh raos ka hutangan we ku ibu sareng ku ama. Abdi ti alit ngarepotkeun bae. Tema Jakaria bari pasemona alum. Tong boga pikiran kadinya Jaka. Da ama jeung ibu ngarawatan maneh teh dibarengan ku kanyaah kalawan teu asa kasuan. Asa ka anak sorangan we keur mah teu boga anak. Meujeuna keur ama jeung ibu ngarawatan maneh ongkohan sawajibna kasebut manusia kudu mikanyaah ka budak yatim. Komo ieu maneh kasebut anak kapi adi ibuna bari inung bapa maneh geus areuweuh ti dunya. Ngan sakieu we keur ama jeung ibuna mah menta diri maneh sing nurut sing daek ngalaksanakeun kana waktu anu 5 sajabati kitu sing alus lengkah nu hartina alus lengkah teh lengkah ngagilig atawa ngadaleungdang tapi lengkah tincak laku urang ulah samodel anu geus-geus da meureun karasa ku diri maneh oge kumaha buahna kumaha balukarna urang salah tincak teh taina kabuktian jeung karasa ku diri maneh boga raga jadi tanpa daksa ye hiji hasil kalakuan maneh sorangan bari teu nurut kana papatah ti kolot padahal mah kolot bawel bahwel ge kolot wehwel bawel ngomongan sote lain cerewet lain geuleuh lain ngewa tapi nyaah bisi maneh ninca kana kekecapan labuh kulaku ti soledat ku talaja. Dalamun ama jeung ibuna teu neuneun kanyaah maka maneh moal rek diomongan mangsa bodoh we rek kitu rek ieu oge. Ngan tetep keur ama atawa keur ibuna jadi dosa. Kapan tadi ge keur manusia jeung manusia kudu daek silih elingan. Lamun jelema daek silih elingan hiji tanda silih amal silih ibadahan. Kadar ditarima atawa digugu. Jeung henteu nama gumantung dina digeuingna dinu digeuingna. Sabab geus aya kajadian mah moal batur nu ngarasakeunana tah kitu. Tapi sakituna deui keur diri maneh labuh ulah dipake aral subaha ulah dipake jadi pikir wayahna sing sobar sing tumarima kana nasib nganti seseret ayeuna sing jadi perhatian ulah kaalaman deui samodel kalakuan tadi da boga kalakuan kitu samodel rek ngaganggu awewe nu geus boga salaki hukumna berat jeung teu diweunangkeun we ku hukum oge nepi ka akhirna jelema nu teu tua teu dosa jadi cilaka samodel urang lemur Cibuyut imahna diduruk jabaya sabara urang jadi korban dilurug ku balad salaki Nyi Darsi nyaeta nu kamari ieu kumaneh dibawa ka dieu kumaha lamun seug aya nu nepikeun ka kulawarga si korban yen nu ngiwat Nyi Darsi teh maneh
geus moal henteu itu ngayakeun perhitungan ka diri maneh. Saleung ukur ngontrol kumaha lamun males ngaruksak nepi ka aya kajadian di lemur urang kana pasti jadi ribut gede. Katingali kumaha moal hade memenang ke parigu atawa mabur ti dieu goreng patut kasebutna keur diri mama. Ari di sing hareupan lain sing hareupaneun jeung oreng we ari mama sakieu geus kakolotan kudu diributan jeung anu satunggal makhluk mah meureun mama disebut hiji manusa anu nurus tunyung. Atuh sajabati kitu ama pepeujeuh ka maneh. Oh matulah sok daek migawe kana pagawean nu matak ngalangar hukum. Samodel maling, madat, main, koma urusan main mah poma. Ulah dipigawe sabab jelema mah kabeh eueuh nu beunghar tina main. Malah banda nu aya ge sok jadi bures beak dipake main. Contoh urut sobat ama baheula katelah Ki Jamil. Ayeuna mah karingaran ada geus maot. Di kampung Parakan Muncang mah eueuh duana nu ngaran Jamil pangbeungharna. Sawah aya kana 12 hektar. Ingon-ingon samodel muning, doma embe katut meri meni renang. Imah boga 3 suhunan. Situ boga 2, ujalan dipake main mah bures kabeh. Malah jadi malik sirarak siruruk di adina apaan. Tapi lain ama fanatik ngan keur diri maneh ulah ngaranapan pagawean kitu nu disebut main. Samalah lamun maneh jaga pareng boga anak pamajikan tibatan boga duit dipake kitu, anggur si dipake dahar jeung anak pamajikan. Geus moal henteu kana maslahatna. Coba lamun boga duit sasen sapeser dipake main. Duit ludes anak barang keakan. Kapan jadi namah-namah dosa anak teu kaparaban. Nu matak geus disaseret ayeuna maneh ulah rek boga lampah samodel nu ka tukang-tukang. Samalah sing jadi pieun teungeun keur anu sejen. Da geus aya kajadian mah kumaneh ge karasa. Malah pasti dina batin mah ngarasa kaduhung. Saur Mama Haji Daroji panjang lebar ngawurukan jaka nu keur meleng. Para mitra sadaya, Mama Haji Daroji panjang lebar ngawurukan jakaria anu keur melengu. Saresna mama karos pisan ku abdi tumaliki tuti bangkit ieu abdi moal bade gaduh pagawean saperos nu parantos-parantos. Tema jakaria jangki dipayuneun Mama Haji Daroji sareng garwana. Heuh, syukur ari geus kapikir mah. Bari maneh moal ngalampahkeun deui samodel ka tukang-tukang. Jung ayeuna bageda kacai kaditu bisi kaburu magrib. Ke urang jeung ama ka masjid ngalaksanakeun ibadah nu 5 waktu. Ngopi heula kadinya jaka keun da beurang keneh kacai mah. Bios bung kewe ngaleut mabade ka zaman heula bilih kabujeng hujan. Tema jakaria nguniang nangtung. Tuluy ngaleos katampian bari ngajingjing ember leutik. Kuleungeun kenca sabab leungeun katuhu buntung saseret pigeulangan. Bener-bener ku ayeuna mah jakaria nurut kana piwuruk ti Mama Haji Daroji. Sajabana tara init-initan jauh teh geto ngalaksanakeun ibadah salat. Atuh teu matak aneh lamun Mama Haji Daroji sareng garwana. Tambahnya aheun komo kitu jakaria daek ngalakonan ibadah. Dina hiji peuting dikersakeun mi asa simpe comrek teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang ti sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Bangkong jeung bancet meuni rame kawan tu tempat nampeu ka pasawahan. Sora ciang-ciang meuni beger marengan sora jangkrik. Lonok ting keureleung nyedak ka peutingnakeun kadenge sora anjing ngerageg. Samalah kadenge ayeuna babaung meuni lambat nguraikeun simpena peuting. Kabeneran peuting harita halodo katamah caang bulan ngan teu pati bengras. Kusabab kahalangan ku mega ting arnat. Bentang baranang ting kertip ting carelak kadia mutiara mayak dina buludru paul. Angin leutik ngadalingding nebak kana dangdaunan ting korosak ting keresek lir jalma ting harewos. Waktosna seet.